أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ari sia teh ku odog-odog teuing kiai, ku goblok-goblok teuing kiai, atuh masih keur teu muka atuh sia mah masyaallah mending dagang toge sia kiai. Heran aing maka kiai. Baca ta ayat ta baca. Masyaallah kari. Mangkaning aya ieu kiai di dieu hiji. Aya hiji kiai nu di dieu ye anu milu ngaji anu kasumbang ku haritanu. Nomor kadua ku jawara nu ngaji di dieu aya hiji. Balik sia. Dalekeun, jalan mana coba ayo. Aja aing mah di benduan ku nya ge masalah aing mah asal di akhirat aing di alam ku Allah. Ye, geus cenah aing moal nyaba ka kieu cit teu hayang aing bisa baku sia. Ye. Aduh ya Allah ya. Pan cenah teu meunang kitu cenah kiai jadi jelema. Da kitu bae aing mah. Ye, atuh teh mah lain kiai cenah kiai. Kajeun aing mah teu dikaikeun ku sia ge. Aing mah asal ku Allah bae. Dah can pugu cenah ku Allah ge. Bool sia. Ye. Ya, teman tugas gitu besar wana cenah kiai lain kiai itu jawara. Enggak, ai kaluar ti sumbu sia mah kajeun. Man ardallaha bisa khotin nas kafahullah. Jelema nu nyieun karidhoan Allah make bebendu manusia anu salah. Nah, kafahullah bakal dicukup ku Gusti Allah. Je, emang aing teu boga rumus. Aduh Gusti. Nah iya kan kercarita iya batu tentu rek mumusuhan kercarita nasehat ti Kangjeng Nabi ti Gusti Allah tuh mangga bae deh kumaha ge mangga bae sakadar nyampekeun atuh kiai mah ieu teh kepanjangan tangan ti Kangjeng Nabi sampaikeun adapun kanasehatan teu kanasehatan teh mah lain urusan di kiai urusan diri jeung Allah. Sadajan kipudoli unggal peuting hayuh bae ge pan terus bae awas mabok ulah zina sing hade kudu sedekah sing hade jatena rurut aduh jan niat ge lain deuk nganasehatan jelema ieu tah mah hayang ganti ban mobil atuh biasa geus kitu. Terus jelema bantu cak Kangjeng Nabi kumaha hijrahna hijrah ka awewe yan kihuha tuh kan terus mah tah bae terus boga bae hijrahna kada harta atuh bakal ngamilik yung hijrahna ilallahu wa rasulih kadinya ka Allah ka Rasul teger kajen kukuman sieun dipake ka bendu ku manusia ente asal lempeng di jalur Allah selamana manusia mah mun teu ngalem nyawat cek Imam Ghazali sakitu bae cenah diaromongkeun ku jalma sadaekna keuna ngabudak ngomongkeun asal lurus di jalan Allah man ardallah jelema nu nyieun ridho Allah bisa khotin nas ku bebendu manusia kafahullah je tapi sabalikna jelema anu nyieun bebendu Allah sakhatallah biridonnas hayang di alam bae ke manusia bo urang lamun ngulang ngaharamkeun kredit engke mana teuing meureun jelema ka urang teh sieun ku manusia bakal dipasrahkeun sagala rupa ka manehna wakalahullah sok basya capek hirup bakal tehangan ridho Allah cenah batur beduan kajeun moal kebal Bo jelema ngaromongkeun antapkeun sadaekna ngomong ieu sapira ngomong. Citu eta prinsip ngaranna.
fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kade ulah kabong broy ku harta kafir ku harta kufar ulah kabong broy ku anak-anak kufar kadengena teh kufar matu boga pabrik anu tu boga pabrik anu tu boga pabrik anu tuh anakna nu sakola di Australia nu sakola di Amerika nu sakola di Jerman nu sakola di Yavan nu sakola di RRC kabita ku anak-anak kafir kos kitu ulah pada tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum ulah lah kabita ulah kabong bro emang innama yuridu Allahu liyu'adzibahum daya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kupar ku hartana para kupar-kupar ku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah horenganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhiratna disiksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayati dunya dina mimiti harta neanganana geh manehanana geus kasiksa kafir teh uja-uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyalaman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul dunia terus deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul harta teh mulai rada kumpul harta dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpamnya na kasinan bisi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak-sautik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hati mulai pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede nyen pabrik di dia karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan terus saya demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting ieu untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker geus kos kitu hitung-hitunganana Al-Quran eta sampaikeun ka dinya nyaritakeun nyaho ka Depnaker sagara ya insyaallah luar biasa ya Allah ya Rabb hitung-hitunganana untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah aya polisi nu urak-wiri cakal polisina bayar amankeun buru amankeun geus kaluarkeun anu nakal kaluarkeun bayar harta mah kos kitu main nya terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan
Wow, kemana-mana diaping. Kahayana pas gitu harta mah. Eta teh lain merdeka capek. Capek eta teh. Nah, ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing. Latas tahsin ni'amana alaihim. Ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah. Ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jararadi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasieunan ieu kasieunan itu kasieunan ieu kasieunan itu ih capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siriong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun wahum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana wahum kafirun kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal aminin di dunia dibudakeun ku dunia harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo kudu sakola cek kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo teu meunang aya gangguan sautak saeutik capek hate teh sakolakeun ka Amerika sigana senang teh capek hate teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa anjeun usaha deui capek kasieun dek nyaho-nyaho paeh na kafir siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang padahal tersiksa moal aya nama kudu sedekah jatuh nyahoeun ka bab ganjaran moal aya nama infak jatuh nyahoeun kana bab jariyah. Adapun kafir mereka masjid, kafir mereka pondok pesantren, mereka kiai, lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim, dek menundukkan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun daun. Masa sih kafir cium tangan? Masa kafir cium tangan? Ditenden di mana ieu iman kiai lamun kiai ngabae kos kitu atuh anakna deuk kumaha murid deuk kumaha nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya nu masalahkeun kadinya bapana eta mah geus bae bapana tololna ge di atas tolol ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta mbahna tolol maksudna atuh kiai ge kos kitu ente diantepkeun anak kena ngaji di dinya awas ya kebelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina aju terus ka muridna naudzubillah min zalik cabut anak boleh pesantren ge kiai modal koskar itu ieu Quran tah sigade ulah tah geus saquran aya teu talar mah ja ikra pohoan bae ayat ieu bae talar Iqra pohoan bae Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam Iqra 'allama Iqra bismi rabbik Iqra cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae imam blon ya imam ya gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya Masya Allah beres tamah masih kene baca Fatihah ya imam tuh baca Fatihah Allahu Akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh naon sih mah ya lagi bingung emang naon dia bingung ya lagi
tak aya di tukang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tambah tahlil tolong. Iya gara-gara teu boga pamajikan kos gitu. Madak imam teh hiji nu kasep, dua nu boga pamajikan, tilu nu sugih, opat nu pinter, eta syarat jadi imam Jumat. Maksudnya supaya imam teh tegep ngimamanana makmumna ka bawageuna. Kasep bacaanana bagus, pamajikanana geulis, bila perlu dua. Oh, siapa? Sugih, jadi jalan teu loba pikiran. Ngimaman teh khusyuk. Sholli fardhu Jumat. Allahu akbar. Ngeunaheun kan tegep. Ieu imam anu bangsa, komo teu boga pamajikan mah. Kan aya dina hateun aing ira kawinnya, aing ira kawin. Geus lah jadikan imam kos kitu. Makruh. Atawa pamajikanna jore. Adong ke kan lamun aya nu liwat geulis ge, teu akur jeung nu di imah cek cenah teh. Ala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Ulah ngajadikeun heran urang mah deuleu kafir naik baby band. Waduh, tah ku sakieu bae ge. Dorakas ya. Doraka malah tujibka amwaluhum. Berarti sia abong bro eta kos kitu. Ulah. Aya encek naik Lexus. Waduh, tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka teh. Ulah aya cek segitu. Wala tujib gambaluhum wala ulad. Mantap urang mimiti api-api heula bae api-api heula. Aya encek itu lewat naik Lexus, ulah di dalan teh. Nyana ngelaksonan net, apa lo? Laksonin gua apa lo? Lewat-lewat aja enggak usah klakson. Kecuali mobilnya kasih gua. Wah, tambah jahanam deh bae. Ulah. Urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir. Urang dek lapan sepatu kabong broy ku harta kafir. Urang dek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir. Nah, iya jelema anu kabong broy ku harta kafir daek ngelapan sapatuna daek sasapu daek rugi ge lain rugi letik-letik teh jelema je aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nyaceknya teh aya aing waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna bos. Ada abang mau, saya berhenti kerja. Kenapa kamu berhenti kerja? Enggak, udah saya mau berhenti. Ya, ntar lu makan di mana? Ada Allah. Lu emang habis dari mana ini ngaji, bos? Iya bejakan bener ayat terang-terangannya. Langsung, bos datang di dan lantaran nyupiran anak bagus, segala rupa namun ayat kerusakan bagus. Manyana dibujuk tak bos dari Jakarta. Enggak, bos. Lu dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu. Di depan kafir nggak boleh sopan-sopan bos. Hebat aja lu bang, kurang rangkas coba dibayar bang. Yes. Lu nanti mau usaha apa urusan saya bos? Urusan saya. Lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua nggak kasih gaji lu, biarin bos. Makan gaji saya sama bos semua. Kagetin bosnya kagetin. Kita iman torojol datang nambahan ka dieu. Masya Allah teh hayang segala di mana. Aju ku ari nu sugih atuh. Teh sugan barang eureun aju sugih atuh. Biasa we dagang ka bengkelnya. Tapi tenang cek jana tenang pikiran. Masya Allah nang saya tah nang Allah. Teger. Ku ari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir. Ku ari jadi musuh. Bahkan jangan geus ngomong bae aya keributan jeung kafir golok miskin urang rangkas atuh pokona mah boro-boro kadung aing nu batur ge paling dicacagan
sia urang rangkasa. Masya Allah. Nah, ulah kabongbroy, ulah kabita, ulah resep ke harta-harta kafir, ke anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah. Innama yuridullahu liyu'adzibahum. Daya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh. Ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin. Sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na engke di akhirat tinggal meuleum na bae tinggal dibeuleum diojaikeun di neraka. Ai urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kahalangan ku larangan-larangan. Ketika urang dek mabok ayat-ayat haram. Tiga orang dek judi ayat-ayat haram. Tiga orang dek zina ayat-ayat haram. Tiga orang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar. Nyana ngomong sorangan mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nyana. Aya daging anjing japuh geuna. Nyana sorangan da eta kan hebat eta tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram tadina daek judi barang ngaji haram pager tah ngaji teh jadi pager tah wari kosu sempit di pager ku larangan-larangan korenganan merdeka pikiranana jadi indah. Masya Allah karim nikmat terasa aya nu ngaping urang aya nu ngabimbing urang teh sebab naon eta teh tadi ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji nang saha nang Allah kamari daek keneh kredit guarin teh nu itu geus bisa di oper kredit nyieun anyar deui teu beres jelema. Masya Allah larangan nginget jana aing hirup sapoe sapeting 24 jam di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah ketika goplah nyarekanan diri sorangan ai awak sia teh cek wali pun pasti poho ka Allah detik eta menit eta jam eta aya naon sih sia waliullah geus jarekanan sorangan kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah ieu kunaon ieu di antara 24 jam digunakeun pake naon potong sare potong leha-leha dan ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya sajam lah barokah ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung jeung direnung ku urang ai kan mah awak bolon teh bolon atuh goblok ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jahong aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciselat sia awas sia dipencit sia ku aing hayo memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi blok ada tuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabaraha umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener goblok teh sia huis geus di luhur geus di handap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk teh kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu kana mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan ieu nasehatan awak urang nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu sia singgal sajeungkal deui ka kuburan ieu
maksudnya masalah tamah kawin mah masalah kan ieu permasalahanna can khusus salat. Can khusus salat ieu. Aya aturan keur salat nya main HP keur salat. Diasupkeun deui. Mantas mun bisa memberi keur salat ya cara mah order. Karung goni. Ya Allah ya Gusti. Nah, iya renungan. Makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Iya keur caritaan khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabongbroi ku harta kafir ulah kabongbroi ku anak-anak kafir. Umumna majang urang kabehan lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan ad-dunya rasukul khoti atin Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus geunah-geunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh ambil jurumiyah saraf bisa nya ya mah patali jeung sarafna edan jadi saraf sepuguh alfiah johar makmum hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abu Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lulumayan naik pilgub lulumayanan naik pilpres geus lain lulumayanan deui tah mah popoharaan ye demi bangsa jeung nagara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun pi baguskeun nu jorena nu mana menta disumbangna iya tuh dukung doakeun pi baguskeun di budak teh ngurusan da kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipu dolina naonan ya gede henteu pantungna mah bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat tak kos gitu deh cenah teh menta ieu cuma mah dibere sia proposalna ge aya di ditu tah ieu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana ayo kumaha nah dukung kurang doakeun kurang tapi ulah nyokot duit nak sakitu cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain haji urang cicing bae urang teu dukung lain dukung degekeun ku urang rencana perpolitikanana perekonomianna perbudayaanana kadege ku urang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara patali jeung agamana kumaha ieu teh jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya kaharti ku urang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere eta kakarek jelema ieu mah lain engkeun ka ditu maksudna teh kayak berkat doang tuh nyaho anu di luar naon cenah eta sak aing di jero ngajina anu di luar teh nyaho lawan cenah teh naon ayo sia geus kumaha aing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia nah mulai ngaji goyang karawang goyang neunah ngaji mah pan beda
mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos kitu tah mulai kurang eksis dina ngaji kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan keluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh aku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung jurig tapi lamun kotor ieu teh geuraheun Masya Allah Nailah kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegur ulah kabong breu ku harta ulah kabong breu ku anak atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh hanaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pasantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot hei kitu mah ban maje ieu kurang kene ieu keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal manghaji doang coba bersihin we saja ke lamun kurang kakar kain kadiekeun we duit teh lain cekel ku aing asana mah ka keramik ieu asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres dipakai dagang heula Masya Allah istidraj ya harta si ada harta loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkel lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ila 500 murid geus bisa hiber kagoda ku dunia di pemerintah datang nyumbang nah guling dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalaya dunia dan dunia atuh dunia mah di tangan sakitu teh di tangan sakit juga tulisanana mentek jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai ku aing tah mah kitu aduh dan naonan renungkeun jadi ganjaran teu aing ngaji dinya jadi ganjaran teu aing aya di dinya ieu mah asal tadi berbekat bae mal deui aing mah kadinya teh deui atuh muka amplop di mobil leutik amat cenah salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah bebe jadi ka panitia ini tidak salah nih teu boga etika goblok lain pudoli lain baturna di dunia nak capek urusan harta paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa nak fayu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun gabe aya mukminuna di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya iman teu iman sama sekali masyaallah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pake dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana bae teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak bineka tunggal ika jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika nah
ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwanya nage ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal mah wa mahum minkum tisai tiga can kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai nganggap ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make samping nyana weh make samping make kopiah tasbih mawa kafir padahal kafir ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya di balik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang deuk ngaluluhkeun urang ke satu saat urang bakal ditincak ku manehna wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah ulah-ulah yang naon kagarak dibere demo 212 bae ge sieun kafir teh gadege Allahu akbar sieun eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah lalagaan kegeus nyaanna makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang orang Banten emang kumaha gitu jana mah pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku jana Banten emang kumaha gitu ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat jana mah asal perang geus Banten mah kos kitu jana mah henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah mun ditanya dek kemana Jakarta dek naon gelut ieu ngagelutan sa pokona saha bae Banten teh bae puguh nya mah Banten mah ieu tuh geus urang Banten tarurun nah kamari kan jan tarurun tah mah kakarak lalagaan doang je awas deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta membabi buta ujianana kuari ge aya nu geus ngasagolok bae kadang-kadang anak dan coba heula coba tapi boga sejarah Banten mah ja bakal perang deui engke jeung Baduy ji aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia ku aing dek dideuleu di negara dia saha nu hebatna jadi aing mah harebat kabeh tapi aing ge bakal ngeleh tapi tetep we aing bakal perang jeung dia eta bahasa Baduy eta campur Bandung setik tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus we ka urang teh terus kadegetan bahkan non gitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolahkeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudunya teh kiai teh kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionaris di urang teh kos karar itu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang di teh sakarang-karangna tuh si eta dan si eta Indonesia mah anu nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh di kubah tuh si eta aman Indonesia teh kajian sama urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hareupeun mukmin bahwa manehna mukmin wa hum minkum padahal man teu saeutik can walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sabarna kaum anu sieun nyana mah
kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak wari di Amerika loba anu asup Islam, Jerman loba anu asup Islam, di Inggris loba anu asup Islam. Kejadian perang Baghdad, kejadian perang Suriah, satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa. Di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam. Perang teh hikmahna seperti kos kitu. Embalayah ku anu asup Islam teh. Ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid, ka urang mah teu pati rame kan. Di Perancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid, di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu. Lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual di urang, sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang. Ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan. Masya Allah. Padahal mah di Amerika kuarin asup Islam loba. Orang gedean ke asup Islam. Di nemantak di orang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta kamari seputar bulan Maulud di unggal negara bendera eta teh berkibar. Di urang mah dibeulem ku NU. Oh masalahnya mah keur cari talal hak, masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah kunaga mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh geus bae teh kudu dibeulem. Politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocana teh mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia. Tapi nu jelas wae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung, nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem. Politik jahatna datang ka kos kitu. Oh masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika, dikibarkeun di RRC, dikibarkeun di kitu Moskow. Dikibarkeun di Turki, dikibarkeun di berbagai negara. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Endek aya naon sih di Perancis, di Inggris, di Belanda dikibar-kibarkeun. Serentak hebat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang atuh nya huruf biasa bae FPI biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun dikieu-kieukeun kalurah ge lah nih lah enggak boleh ye cak lurah aing aduh ngaladenan salah camat ke camat banget da ye bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ye kumaha ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga. Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh teh kitu bae meureun. Ye cenah tah mah sapira naon. Ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meulem. Eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah. Atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bakena naonan atuh bakena daya kanan. Kira-kira atuh teu bagus mah politik ge ulah atuh steril atuh. Ji urang bilu deuk ka mana moal kebal deui kan bae urang. Tuh kaget sia kan. Aing ge kaget. لا يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا kafirmasienan kaum mukminin ku sieun-sieunanya nama sabenerna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atuh niscaya nyana datang ka bentengan ngararungsi
nyana kusieun kamu minin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan buha-buha jang nyalametkeun diri niscaya lawallau ilaihi nyana bakal berangkat menuju gua Allah yajiduna namun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat arara liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa sukadinya tur salamet lawallau ilaihi taya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri uhum yajma'un gegeraan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura kasieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kana itu ngan osok ge be eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir di Singapura nyalametkeun diri ieu ayatna orenganan ieu ayatna teh law yajiduna malja'an law magharatin law muddakhala lawallau ilaihi wa hum yajma'un nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja deuk ngajadikeun malja tempat fungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean deuk dibawa ka luhur melalui Apollo deuk cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh teh jan paeh jan je Bush paeh jan modar ji tinggal Obama encan sama encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh bau raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararaeh kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil encan berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah sakjana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di handap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan kos gimana tuh deh elek ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nya ngetrok-ketrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paeh kabeh atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu ki muslim aja kos kitu teh ki muslim benda kerep Masya Allah nah ieu udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah na geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermek Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh mangkani anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana
nudek di bom nate pesantren benda kerep, nudek di bom teh kiai muslim lah, prak dagang es di luhur. Balik. Tah Amerika mah yang roti di luhur, lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae kita luhur. Gesan, cek Amerika gesan. Geus ulah nyen Apollo. Ulah nyen tah. Teu kudu waliullah man teu kudu nyeunnan Apollo, teu kudu. Engke ge bisa hiber sorangan. Waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinginnya di batu Quran. Set bari gideug kieu. Jauh kene teh ka Banten. Ya Allah ya Rabbi. Atuh pernah di PDG nurutan. Asup ka sumur brek teu muncul deui. Untung bae aya insuna. Bah, geus kieu bae. Nah ya. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun sian la yajiduna malja lamun manehna mararangi jang ngungsi atuh ngungsi ka Singapura guari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun henteu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi teh ditahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang makan bagi sambel nah ya daratan ka ditu kan aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos kitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke ngamudek bebenerana engke mohon kuari ku siapkan siap pencap siapkan kuari aing bisa kan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir orang ulah diome yai ya atuh leh horenganan ayat teh mah kebenaran ye law yajiduna malja mun kafir teh manggianjang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya na datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeran law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha yang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajbahun cepatnya kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasuk maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana daratang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua malja'a ngaranna masyaallah ieu dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu ilmu jurig teh nu kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak
sakumaha mukjizat dibikin ka Kangjeng Nabi, karomah dibikin ka para wali, maunah dibikin ka para ulama. Nyanana ge kaget sabenerna mah. Ketika tak dibere hijab, kaget nyanana ge. Kaget, nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus, teu bisa. Debus mah bisa ditarungkeun debus mah, karomah mah teu bisa. Engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere. Karomah teh mantak aya wiridan, babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit, babari asal dicekel bae daun, bacaan ku urang, tiupkeun jadi duit. Ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah, tama digunakeunana ketika model kieu. Di dieu ka Surabaya, barang datang ka Surabaya, leungit duit urang, dek balik ka dieu mendesak. Eta ge mentah heula coba ka polisi. Mentah heula ka polisi urang. Pagi Pak, pagi. Ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya. Lu minta sama gua. Cek polisi. Sial dah polisi belum. Padahal mah aya jatah, jang paranti jelema nu kasasar kurang. Eta aya jatah di negara. Tante dibere ya ke polisi teh ye. Hese kesulitan. Gunakeun ilmu eta. Nyokot urang daun. Tak. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Aku teh moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu. Dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge. Ditiru engkena ieu. Sia mah ngan hayang sugih blon pan sia mah. Nyegik ngaranna tamatu. Nah, buka ku urang. Bak. Saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Mentana ka Gusti mun kareta sabara duit, mun mobil sabara duit, mun naik pesawat sabara duit, eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal. Babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh. Sia harayangnya. Wah, Ki Hairun baheula nyokot doang kos gitu, tiup jadi duit, naik kareta ka dieu tah. Gitu. Sakali deui bareng naik kareta, sakali deui ti Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun, ditiup, daun deui. Pan teu daek jadi cekina teh ieu. Nya ge sarua aya magolna. Magol itu dipicieun bae ku nya. Geus lah, kumaha engke bae. Ngan teu kadeuleuan ku masinis. Teu kadeuleuan batur mah ditanya ka artis teh mah kieu bae teu kadeuleu. Jadi tah mah dua macem, ima jadi duit we, ima teu kadeuleu. Maning mana tah? Asana maning teu kadeuleu bisa maling batur. Emang siapa pikiran kitu wae jeung. Nu mah teu dibayar ge ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleu hendak maling. Beres jasa. Oh bener lah. Mantap teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib. Nu boga kunci gaib mah, nu maha gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Nu nyaho. Aya kuari tah. Universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara gelarna naon? Lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG. Eta SAG sarua sarjana alam gaib eta. Si ajak nu SAG teh. Nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illahu. Anu nyaho kana urusan ilmu gaib, kana gudang-gudang kagaiban. Anu nyaho kana kunci-kunci gaib. Anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu Akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna
luruskeun hazaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diuk tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa tambahan kurang ku adab make amamah make udeng-udeng sik ka dieu make udang-udang make buntut dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun geus teu naon salah ulah masih dikeun buntut kos kitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtidakna make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe lu ngaji bisa timimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisaeun pamalingan ge bisaeun salat mun sakadar sakitu bisaeun hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya tah mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pur ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing teh ieu teh jelema mabok ke kajeng ngomong mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago eta jajawaraan kajeng ngomong kok nyaho aing baheula kedek gelut teh eta masinekeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun nah nu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika sholat Allahu Akbar dilirik kurang geus bisa ikhlas ta budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui saya teman teh cenah tarawehna bagus ikhlas. Iku mah nyahokeun ikhlasna. Ya hese, urang ditatanya beusi dicarekan, Bang. Ngan dina HTP pan abah nyahoeun kanu ikhlas. Teu kaharti ah, geus teu kaharti bae geus teu kaharti. Geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan. Tah, ngomong deui bae. Lain nu eta, nu tudukeun. Tuh, nu eta tah si eta teh. Ikhlas tah. Bagus ya salatna ikhlas beuki puyang bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan
pernah dilakonan teh ku almarhum ayah di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusyuk nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk kos kitu aing pernah khusyuk tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusyuk itu ge khusyuk jelema suserian sorangan we nyaho urang kunaon mabok kepayang ibu emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan ya budak emang kunaon aing baheula maling tah kos kitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajenengan lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapi-rapi ge diperem-perem terus gerakan anak tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae ieu suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanyahoan geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung ge anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nyana ge kaget tercengang itu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nyana ge nah iyalah eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kamarahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nu mantak hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah
pagawean naon nu ku aing dek dilaksanakeun. Oh boga rutin naon kantor, oh boga rutin naon pasar, oh boga rutin naon pabrik, oh boga rutin naon ladang. Ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deka ladang, aing deka itu kantor pabrik syariat. Malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah, poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae, jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu, begitu hudang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bakal dikumahakeun. Ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya. Saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna. Apa bakal diberangkatkeun, apa bakal henteu, bakal sehat, bakal henteu, bakal hirup, bakal henteu. Tak ahli makrifat bakos kitu, begitu hudang teh teu boga rencana, rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu, nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana, nyanggakeun kumaha Gusti ngatur. Ai urang mah begitu hudang tak rencana, kantor rencana, pasar, berarti masih kene syariat. Tina hudang bae ge geus kanyahoan, ta eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat. Kunaon teu boga rencana nya nama. Nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat. Wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung. Syariat mah syariat bae. Kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan. Moal bisa kacolongan. Aya deui nu begitu hudang nya teh. Rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahwaleuh. Leuwih jauh ti Gusti mah bersyariat henteu, bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, lima nomor kahiji teh jauh isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakun fil arham illallah. Nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe, ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu gaib. Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsun madza taksibu gada. Nu nyaho naon bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam. Eta teh di dinya teh aya taneuhan. Eta mah dipiceunan ge aya deui, dipiceunan aya deui. Tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah aing mah dipiceunan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah Bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi ku malaikat yud waktu piceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya. Kitu bae terus. Kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug sing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ya, hujan gede ya. Subuh-subuh centrang deui. Kurang geus kasieunnan ngadengkeun guludug teh. Kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat. Wah asana gede jasa hujan. Subuh kabeurangkeun panas. Guludug di mana ka mana eta nu tadi. Nu nyaho kajeun ku kumaha ge. Aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede. Je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae. Nu hajat ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Wow, dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan, sakala hujan bae. Hujan bae ku aing di hujanan. Aya jelema nu nahan-nahan, datang ka botol di ayun-ayun, botol ayun ku sia cak ku si Allah. Hujan bae aing mah.
cenah ieu mah botol mah geus teu katahan ku halu. Wah tuh halu, teangan ku si halu. Ayun-ayun ku si halu. Buat cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun. Bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng. Hujan bae cek ku si Allah. Geus sempak sagala di kaluhurkeun. Wah geus macem-macem teh. Asal anu hajat mah geus sempak ambaleh di luhur kenteng. Allah jasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan bae cak gusi dek dihujankeun bae. Oh nu nyaho, ya Allah, ya karim. La ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakan naon nu bakal terjadi di daratan. Nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun. Aya sabaraha kuda Allah nyahoun. Aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai ka sirem-sirem ka tubatu mah Allah nyahoun. Eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jadi damelanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah, ieu ayat ieu tancepkeun ka jero hate, pelakeun, kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang, tatangga aing ge nyahoeun, pamajikan aing ge nyahoeun. Tuma nu teu kanyahoeun ku sasa, Allah mah nyahoeun. Sirem nyahoeun Allah mah. Wa ya'lamu ma fil barri. Jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu sehat, sabaraha anu gering. Nyawan Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mata urang boga kayakinan ieu jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoeun. Asal nyahoeun mah isin urang ka Allah. Isin amat ya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji. Aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya. Isin ya. Picen TV ganti nu gede. Isin urang ka Gusti Allah. Teu kudu loba lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh. Ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak. Terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae. Mentak waliullah mah sangkilang deuk mandi bae deuk mandi. Mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoeun. Lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan. Oh diuk nu rapi dijebur gegera. Allah nyahoeun biasa batur teh nyahoeun Allah teh urang mah lain guriwang wih siapa gede amat tuh ya belaan budak ngadu nu kos itu Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti